Dari pamirsa sadayana sareng Abi Elis Karnaya, Sarang Abi Epi Apiha, dina warta Wasot Yundayu warta kahiji nyaeta bendungan Jati Gede anu ayeuna tos surutnya. Ayeuna teh lahan pamarentah anu dijadikeun dimanfaatkeun ku masyarakat satempat janten kebon jagung. langsung wae ka Tita Perawati disemangkakeun di Kebuana. Sumuhun Epi, Abi simpuring pada ngalaporkeun di Tugu Wado nyaeta tempat anu kaalem ku bendungan Jati Gede. Tapi ku kaayaan ayeuna tiasa ditinggal. Kaayaan ayeuna cai teh jadi nyurut karena kusabab kekeringan cuaca. Tapi ku masyarakat setempat dimanfaatkan melak tangkal jagung tiasa ditinggal. Tilu. Ayo orang ngobrol sareng masyarakat anu melak jagung di ieu kawasan. Assalamualaikum Ibu. Sareng saha? Ibu jenengan? Ibu sareng Ibu EM. Aya naon? Ibu pada kumaros. Ibu naha make biasa melak jagung di dieu. Aya wae melak jagung di dieu teh pan dieu teh nya lahan kosong kitu kagaringan. Janten ya ibu teh ngamanfaatkeun lahan kosong ieu meh manfaat kitu tah. Tapi kumaha kan keke bakal resiko lamun si cai naik ka dieu pan bakal kaoe jeung. Kanggo resiko cai bakal kaagingan deui barudak lagi ka teh nya. Da eta mah nya tos bagian dina resiko abdi mangan saukur tiasa nangkep urang Tapi nana make biasa tangkal jagung untuk sanes biasa oge kaangge tangkalna dipesen ku pamilik sapi nu di argu nu di Cilengkang teh geuning ka eta teh janten beras jagung ge kan biasa langsung diica janten ka ibuna teh pemasukan teh aya kitu nya. saha wae anu nanam jagung di dieu kan seueur tuh tinggal dipalih itu ge aya nu nanam jagung. Seueur pokona mah sadayana kawasan ge kan masyarakat tangkal jagung. Nu saha-sahana ieu nu nanam jagung teh da ieu mah kumaha urangna neng misalna ieu mah nu nanam jagung di dieu teh nya neng teu kedah ieu urang ieu biasa ieu henteu neng nu ieu mah bebas bade saha wae neng tah misalna nu nanam tangkal jagung di dieu teh nu ngebon di dieu teh ngan nu saukur gaduh modal sareng gaduh tanaga nu daek ngeluarkeun tanagana kangge melak tangkal jagung ieu neng. Nah, ka video dah geus beer. Ka video teh Tita Perawati anu geus ngalaporkeun informasina ti Tugu Wado langsung ke Tugu Wado nyaeta tempat kejadiannya Jati Gede. langsung wae ka studio 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pasepang dari sareng abdi nya Indonesia sareng rekan abdi Ya Sufyana. dina warta Hostot Nyundayu. Nah, soalnya nyeun pas video itu orang bari ngelaporkeun berita kedua. Ngeunaan nu kafe nu ieu da kafe anyar nu aya 2 deui kitu nya. Nya. Eta teh kumaha Strategis tempat nana teh yang cocok we kanggo barudak sakola biasa tempat itu biasa dianggo kanggo ngerjakeun tugas, kanggo nya kerja kelompok, kanggo asal gawe pokona mah. Oh, berarti eta kafe teh sangat positifnya. Aduh, berarti bisa Soal geningan aya namanya tempat nongkrong teh anu negatif, gini tipe imah anu positif. Oh, berarti ieu kafe teh nya sangat berguna kitu nya nyeun bari ieu meh meminimalisir ini loh apa? Nah, berarti kan eta teh bisa ngurangan hal negatif
negatif tina nongkrong anak muda zaman ayeuna nya paling kumaha nya kalajenganan eta Ya langsung we ka reporter anu tos aya di lokasi saha? oh iya nya kita langsung we ka ieu ka reporter Elis Kamelia nu tos aya di tempatnya eta kafe sumurnya namina kafe sumur nu aya di Wado arurang serahkeun ka Elis Kamelia nu langsung we ka Elis Kamelia nya nyanyi anu bade ngalaporkeun di nutos di tempatnya tadi kafe sumur Wado ka Elis Kamelia arurang sanggahkeun kangge ngalaporkeun. Tiga. Tiga. Enakeun kita di angge kerja kelompok teh atau tugas teh jadi nyaman kita coba bersih. Rasana enak. Rasana enak. Tiga. Kita langsung dicobi ke pemirsa saya. Ayo kayak anak-anak muda zaman ayeuna anu biasa ngomong negatif ketika ayeuna pindah ka kafe sumber ayeuna nu aya di dieu tempat lokasinya di Waduk tempatna Waduk Pasar. Dia itu ukuran oge menunjukkan oge enak tempatnya strategis oge sakit jalan. Sakit apa biasa dilaporkeun di tempat kafe sumur lokasinya Pasar Waduk. Ya di kafe sumur Waduk Hatur nuhun ka Elis Kamelia anu atos ngalaporkeun di Kafe Sumur Wado. Mungsa kitu anu berita anu tiasa diwawarkeun di dinten aya di dinten ieu langsung wae nya mungsa kitu warta anu tiasa didugikeun di dinten ayeuna wilujeng ngalanjutkeun deui aktivitas kagiatanana